Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili adakhilati alal mubtada'i wal khobari. Babul awamili ari eta bab bade mertelakeun pirang-pirang amil adakhilati anu asup itu awamil alal mubtada'i kana mubtada wal khobari jeung kana khobar. Jadi ya kitab ayeuna dina bab ieu bade mertelakeun amil-amil anu sok asup kana mubtada jeung khobar. Naon atuh amil teh nyaeta anu sok marentah kana mubtada jeung khobar. Wahia jeung ari awamil adakhilati alal mubtada'i wal khobari teh kana kahiji lapad kana wa akhwatuha jeung batur-baturna lapad kana. Wa inna jeung kaduana lapad inna wa akhwatuha jeung batur-baturna lapad inna wa dzonna jeung lapad dzonna wa akhwatuha jeung batur-baturna lapad dzonna. Fama kana wahwatuha mangka anapun ari kana jeung batur-baturna lapad kana pa innaha mangka sanyana itu kana wahwatuha turpa'u eta sok ngaropakeun itu kana wahwatuha al isma kana isimna watun sobu jeung sok nganasabkeun itu kana wahwatuha al khobaro kana khobarna. Wahia jeung ari kana wahwatuha teh kana kahiji lapad kana wa amsa jeung lapad amsa kana hartina bukti wa amsa jeung lapad amsa hartina pas sore waktu sore wa asbaha jeung lapad asbaha hartina pas waktu subuh wa adha jeung lapad adha hartina waktu duha wa dhalla jeung lapad dhalla hartina wa dhalla jeung lapad dhalla hartina waktu iuh-iuh wa bata jeung lapad bata hartina waktu peuting. Wasoro jeung lapad soro hartina jadi, walaesa jeung lapad laesa hartina teu eureun-eureun. Wa mazala jeung lapad mazala hartina teu petot-petot. Wa ma infaka jeung lapad ma infaka hartina henteu pegat-pegat. Wa ma fatia jeung lapad fatia hartina henteu leungit. Wa ma bariha jeung lapad ma bariha hartina henteu lubar-lubar. Wa madama jeung lapad madama hartina henteu salawasna. Wa ma jeung perkara conto tasoropa anu nyarupan ieu ma minha kanu ditutur bieu. Nahu kana wa yakunu wakun sapertikeun lapad kana wa yakunu wakun. Lapad kana yakunu wakun. Wa asbaha yusbihu asbih jeung lapad asbaha yusbihu wa asbih. Takulu ngucap anjeun kana jaedun ko iman kana lapad kana jaedun ko iman. Kana geus bukti saha jaedun mang jaed ko iman eta anu nangtung. Lapad jaedun jadi isimna lapad kana. Lapad ko iman jadi khobarna lapad kana. Isimna lapad kana wajib ropa. Jaedun ropa. Ciri ropana kunaon kudomah sabab kalimahna isim mufrad. Ko iman kudu nasab. Ciri nasabna ko iman ku patah kalimahna isim mufrad. Kunaon make wajib patah nasab sabab ko iman jadi khobar tina lapad kana. Asalna jaedun ko imun kusabab kasupan lapad kana dimimitina jadi kana jaedun ko iman. Asalna ko imun berubah jadi ko iman. Asalna tarkibana khobar tina lapad jaidun lapad ko iman teh berubah tarkibana jadi khobar tina lapad kana kusabab mubtada jeung khobarna kasupan lapad kana. Lanjut walaesa amrun sahison jeung lapad laesa amrun sahison. Lesan teu ay lesa hayang teuing saha amrun ki amar sahison eta anu ngajungkereng padahal ki amar teh sudah meninggal. Amrun jadi isimna lapad laesa. Sahison eta jadi khobarna tina lapad laesa. Laesa. Laesa henteu aya saha amrun ki amar sahison eta anu ngajungkereng. Wa ma jeung perkara conto asbaha anu nyarupan ieu ma zalika kanu ditutur bieu. Lanjut halaman 18. Wa amma inna wa akhwatuha jeung anapun ari lapad inna jeung batur-baturna lapad inna pa innaha mangka sanyana itu inna wa akhwatuha tunsobu eta sok nganasabkeun itu inna wa akhwatuha al isma kana isimna wa turpa'u jeung sok ngaropakeun ye inna wa akhwatuha al khobaro kana khobarna. Wahia jeung ari inna wa akhwatuha teh
inna kahiji lapad inna hartina sesungguhnya. Wa anna jeung lapad arna hartina sesungguhna. Walakina jeung lapad lakina hartina tetapina. Wa ka'anna jeung lapad ka'anna hartina saperti yen. Walaeta jeung lapad laeta hartina hayang teuing. Walaala jeung lapad laala hartina hayang teuing sarua. Takulu ngucap anjeun inna zaidan ko imun kana lapad inna zaidan ko imun. Inna zaidan sanya-nyana ki jaed ko imun eta anu nangtung. Jaedan tarkibanana jadi isimna lapad inna wajib nasab. Sedangkan ko imun jadi khobarna lapad inna. Di mana-mana aya mubtada jeung khobar kaasupan lapad inna, isimna kudu dibaca nasab, khobarna kudu dibaca ropa. Lanjut walaeta amron sahisun jeung lapad laeta amrun sahisun. Laeta hayang teuing saha amron ki amar sahison eta anu ngajungkereng. Laeta jadi salah sahijina baturna lapad inna laeta teh. Lamun aya laeta asup kana mubtada jeung khobar, amrun sahisun dirobah asalna amrun jadi amron. Tarkibana dirobah asalna mubtada jadi isimna lapad laeta amrun teh amron teh. Sedangkan sahisun tarkibana jadi khobarna lapad laeta. Wa makna inna wa ana jeung ari maknana lapad inna wa ana li taukidi eta pikeun nguatkeun caritaan. Walakina jeung ari lapad lakina lil istidroki eta pikeun nyusulkeun caritaan. Wa ka'ana jeung lapad ka'ana jeung ari lapad ka'ana li tasbihi eta tetep pikeun nyarupakeun caritaan. Walaeta jeung ari lapad laeta li tamani eta pikeun makna li tamani hartina makna anu ngarep-ngarep perkara anu hese hasilna. Walaala li ta'roji walaala jeung ari lapad laala li ta'roji eta pikeun ngarep-ngarep eta pikeun makna ta'roji hartina ngarep-ngarep perkara anu gampang hasilna. Wa tawaku'i jeung pikeun makna tawaku hartina makna anu sok tumiba. Wa amma donantu wa tuha jeung anapun ari lapad donantu jeung batur-baturna itu lapad donantu fa innaha mangka saestuna itu donantu wa tuha tunsobu eta sok nganasabkeun itu donantu wa tuha teh al mubtada kana mubtada wal khabaro jeung kana khobar. Ala annahuma kana sanya-nyana itu mubtada jeung khobarna maf'ulani eta jadi maf'ul duanana laha pikeun donantu jeung batur-baturna lapad donantu. Wahia jeung ari donantu wa tuha teh mana atuh ari donantu jeung batur-baturna teh hiji lapad donantu hartina nyangka-nyangka kuring. Wahasibtu jeung lapad habsibtu hartina ngitung-ngitung kuring. Wakhiltu jeung lapad khiltu hartina ningali kuring. Waza'amtu jeung lapad za'amtu Waza'amtu jeung lapad za'amtu hartina ngitung-ngitung kuring. Waro'aitu jeung lapad ro'aitu hartina ngajadikeun kuring. Wa alimtu jeung lapad alimtu hartina ngayakinkeun kuring. Wa wajadtu jeung lapad wajadtu hartina ngajadikeun kuring. Wa takhadtu jeung lapad intakhadtu hartina ngayakinkeun kuring. Wa ja'altu jeung lapad ja'altu hartina ngajadikeun kuring. Wa sami'tu jeung lapad sami'tu hartina ningali kuring. Takulu ngucap anjeun. Contoh ya. Donantu jaedan mungtolikon kana lapad donantu jaedan mungtolikon. Donantu nyangka-nyangka kuring jaedan kamang jaed mungtolikon eta anu mangkat. Jaedan mungtolikon asalna jaedun mungtolikun. Tarkibana asalna mubtada khobar. Ngalogatanana asalna jaedun ari ki jaed mungtolikun eta anu mangkat. Kusabab kaasupan mimitina lapad donantu jadi donantu jaedan mungtolikon. Donantu nyangka-nyangka kuring jaedan kaki jaed mungtolikon eta anu mangkat. Jadi jaedan dibaca nasab, mungtolikon dibaca nasab. Wa khiltu al khilala laihan jeung lapad khiltu al hilala laihan. Hiltu ningali kuring al hilala kana bulan laihan eta anu caang. Al hilala laihan teh jadi maf'ul tina lapad khiltu. Asalna mubtada jeung khobar jadi maf'ul duanana.
Wama jeung perkara contoh asbaha anu nyarupaan ieu ma zalika kanu anu ditutur bieu. Babun na'ti wallahu a'lam bissawab.